Hari ayah. Doana Allahumma inni a'udzu bika min ar-rihil ahmari. Vitamin wa damil aswati dan teketih aswat teh hideung dina dibahasakeun mah aswat destu. Ya, wada'il akbari jeung tina pirang-pirang penyakit anu berat termasuk corona, wabah penyakit berat. Jadi Allahumma ini, Allahumma ya Allah, ini saya kosna abdi amun bika nyungkeun diraksa ka Gusti minar rihil ahmari tina angin duduk wadamil aswadi jeung tina setuk wada'il akbari sareng tina pirang-pirang penyakit anu berat. Kita baca umpama salat minimal 3 kali. Saudara lagi kudu aya tarekat. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbari. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbari. Lamun ini a'udzu lamun inna na'udzu itu nama. Allahumma dina berarti kelolaan. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Lamun bersorangan Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu lamun dina doa Allahumma inni a'udzu bika. Lamun Allahumma inna na'udzu bika. Tinggal bersorangan berkata 5 kurang bahas masalah menghadapi orang dana bulan haji. Video ayat puasa 108 poin. Ruwiyah Ibnu Abbas diwayatkeun di Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas teh pangsieunan ngariwayatkeun hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikan di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala karantos nalika Kanjeng Rasul. Al-yawmu al-poe alladzi ghafarallahu ngahampurana Allah bihi dina eta poe li Adama kakang jeung Nabi Adam alaihi salam awal yaumin di tanggal meme di tanggal hiji min dzulhijjah bulan Dzulhijjah. Jadi kanjeng Nabi Adam dihampura dosana tanggal hiji bulan Dzulhijjah. Naon dosa Nabi Adam bagelah ngadahar buah holi waktu di surga sareng Siti Hawa. Jadi di Gusti Allah disaukeun ieu ada pek ku anjeun dahar yang di surga nya naon wae ngan wayahna wala taqrabah di syajarah. Hayang nulisep kan wayana maneh mularek ngadeukeutan ieu hiji tangkal kae boro-boro ngadaharna ngadeukeutan lagi ulah dasar iblis pintar istilahna tolong ngagoda ucara naon iblis nyeun suling tak suling teh asal iblis ngeutingan tak tasawuf mah teu ngameunangkeun eta. Ya, soal mata mobil ke pangeran gitu. Menang-menang rekan suling. Tak jadi kecelakaan. Suara kopi kan Siti Hawa kan maningeunah eta suara teh sekarang suara naon di teangan sumberna. Ternyata
aya iblis dina handapkeun tangkal kali nu dilarang ku Gusti Allah. Jadinya kabitaeun nya ngancek iblis aya Adam aya Hawa naon sababna maneh dilarang ngadahar ieu buah holdi. Ya wallahi demi Allah percaya Nabi Adam gitu. Sumpah palsu si iblis wallahi demi Allah pangna maneh dilarang ngadahar ieu buah holdi bisi maneh langgeng di surga. Nya percaya eta barang ada teh kasundul katimit katingali kasundul tuluy didahandak dina ngaberesian teh ayam ayam usap beungeut ayam usap rambut aya teh binasa nya eta teh keur ngaberesian eta tadinya ayeuna begitu Nabi Adam rok nepi ka ayeuna morosot anggiana ya tuluy Siti Hawa morosot kabeh anggiana ari teh begitu karak nepi kana dada menawi lalaki mah nonjol ieuna awewe nonjol dadana mata teh buah holdi buah panasaran apalagi panasaran teh kana buah holdi. Nah jadinya maka dina Al-Quran ayat doanya dia Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta teh 500 tahun dari ciri cai mata putih. Nah, nyaeta nobatan dosa ngadahar buah holdi. Ya. Itu doa sareng Siti Hawa. Nah, pas dina tanggal 1 bulan Zulhijjah kan sirkan Nabi Adam tawasul kasaha ka Kangjeng Rasul ningali dina pantos surga teh aya lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta meunang tawasul teh. Nabi Adam tawasul Gusti abdi tawasul wa eta jenengan moal pati-pati eta jenengan aya bisa dengan salira pasti eta makhluk anu pangmulia-muliana abdi tawasul ujenengan kang ujenengan eta Muhammad maka dihampuralah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Pertemuan teh sareng Siti Hawa dina tanggal 8 yang tadi disebut Yaumul Arfah di Padang Arfah. Yang haji pan anu tos ka Makkah haji atau umrah ininya aya ningali Jabal Rahmah. Itu pertemuan Nabi Adam sareng Siti Hawa. Dia coba tulis di halangan Pak. Hayang agar rumah tangga dirinya ketika nangkep keningannya nangkep mereka tubuh beningnya tak tulisan bisa percaya kayak tulisan foto kepala tak dirinya dari dalam tulisan bisa dirinya kayak bakal tadinya kita pengingat sahaja puasa sing sahaja mansoman dalam kaliau sing jalma anu puasa dina tanggal hiji dina bulan haji ghafarallahu bulan dzambin dihampura eta jalma sakabeh dosa. Puasa tanggal hiji bulan haji. Tanggal 2 nyaeta dia dicarioskeun dikabulna doana Nabi Yunus alaihi salam anu diteleng laut. Nabi Yunus diteleng ku laut. Cek sakalma laut nun ai laut nun teh lain laut hiu laut paus ya ternyata laut paus dirinya ningali masya Allah ngajerita gitu berbeknya jika nama di madrasah itu kedekene laut jika namanya masya Allah di naon
ngadoa dina jero beuteung laut teh Nabi Yunus cek sakolma menang tilu kapoekan. Hiji poekna aya dina jero beuteung laut. Kadua poekna nyaeta dina peuting. Nya tilu menambahna poek kusabab peuting, poekna di jero lautan, katiluna poekna dina waktu poekna peuting. Jadi tilu menang tilu poek di jero laut teh kan poek. Nya can poek di jero laut, can poek di jero beuteung, can poekna peuting. Tah Nabi Yunus ngadoana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bari sujud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Cek Allah Yunus maneh lamun teu eling ka kami maka ku kami dipeudeun dina jero beuteung laut nepi ka poe kiamat. Kan kulantaran kang di Nabi Yunus zikir wae nya eling wae ka Gusti Allah nya anjeunna dina di kampurana di kaluarkeunana dina jero beuteung laut dina tanggal 2 bulan Zulhijjah. Maka sing sajalma anu puasa dina eta poe sarua jeung ibadah ka Allah sataun bari teu dosa saeutik-eutik acan. Pokoknya ibadah setahun ya teh puasa sampai sebenarnya ibadah setahun geunah peuting. Ya sudahnya kabita kan aya sabama. Tanya eta janten ku ali-ali ieu mah nya dina nalika urang bersujud dina salat sunat ulah wa kacengkat eta bacalah doana Nabi Yunus. Jadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tatulah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Sebab Nabi Yunus ge cek sakaul 40 poe 40 peuting. Di jero beuteung. Sujud 40 kali. Minimal ya nya minimal 40 kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pakai dinya urang ngadoa aya pamenta Gusti jadi saling eta namanya urang ngadoa. Ngadoa teh dina nalika sujud tak disunatkeun dina salat sunat mah sujud teh lila eta ngadoa. Ya, tak di aramah lamun urang ngadoa mangkat leungeun haji haram tak tadinya ngadoa keur salat sunat dina sujud terakhir. Mudah-mudahan sadaya yang kafir dan Mekah gitu ya. Amin. Anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Salat hajat, salat tahajud, salat duha. Salat duha mah ijazah simpul mah salat duha. Lain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alamun hayang kobar beda cenah ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab opat ini kali di salat utama Waktu sujudnya ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya wahab. Ada ulama berkahayang salat ada tara salat dasar pemarahakeun teh ini apa buku aja tara ya teh ya asal pimarakeun urang aya kahayang pangabutuh loba gitu salat hajat teh tara begitu kan aya hajat teh mah sih hajat teh pangabutuh urang can arek hajat teh butuh urang teh hajat teh aya ingin onang-onang teh tilu lah jadi tanggal 1 bakal dihampura sakabeh dosana tanggal 2 mah nyata sarua jeung ibadah satahun bari teu dosa saeutik aja. Mudah-mudahan sing kuat puasa lainnya. Karena lamun tema beberapa doanya yang mau doa.
Wal musarisu ari poyan anu katilu alladzi istajaballahu bi doa Zakaria nyaita ijabana Allah kana doana Nabi Zakaria. Ai Nabi Zakaria teh anjeunna hayang boga Allah, hayang boga turunan, umur geus kolot. Mun ayeuna nu pangkolotna umur sabaraha geus api-api nini anu geus mungkin boga budak. Umur 70 tahun 80 tahun lah hitungan mun ayeuna mah. 80 tahun teh can boga kenoe budak. Nah, dikabul doana dina tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Di warang saum nya 3 dinten nya anjeunna saum 3 dinten teh loba nyarita didinya telami ngandeg istrina budak nyaeta dingaranna awewe teh Siti Maryam. Siti Maryam diteuneun di mihrab kulantaran nada diteuneun di mihrab artina di loteng anu panguluna tukang ibadah ka Allah anu can pernah boro-boro kasentuh nya teh amprok jeung lalaki nya. Jadinya ulang takbirkeun ku Allah kudu ngagaduhan putra Allah Maha Kawasa akhirna ngadeg nya ngadeg terus ngalahirkeun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mah budak karunya teh aya indung eueuh bapa. Ya kurang kok aneh komo Nabi Adam mah Nabi Adam mah eueuh indung eueuh bapa pun payah pun jajal. Ya lamun Siti Hawa aya bapa eueuh indung. Siti Hawa mah bapa aya indung eueuh. Sareng Siti Hawa mah ieu teh dina tulang igatna Nabi Adam anu pencak tulang busuk. Apa sabab pokok Nabi Adam mah teu indung teu bapa. Misalnya mah anu puasa tanggal 3 dina bulan haji istajabah bakal ngijabah kana Tuhan Nabi Adam. Ternyata bukan niat Nabi puasa poe isuk bulan haji sunat karena niat Nabi puasa poe isuk bulan haji sunat karena kita mengiji nanti ke tanggal 7 tanggal 8 mah kayak jadi niat Nabi puasa poe isuk bulan haji poe tarwiyah tanggal 8 ya tapi puasa poe isuk poe Arafah. Oke, dina tanggal 10 mah eueuh deui pang bagus-bagusna amalan dina tanggal 10 nyaeta eueuh deui menciriku amal pangkaneana puasa di bulan haji gitu. Di hari raya Bulan haji atau bulan apa? Bulan haji bisa kurban ya. Ya, kalau reokan kurban adalah. Panjang benar dah. Ayo, mantip yo. Ada kolektif. Tilu eta we tilu tempat pengajian. Ayo. Anu dia tawakal dia itu. Ada kurban teh jantan kendaraan. Ketika kurang